Ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, apakah Sayyidina Husain lain manusia aneh? Manusia aneh. Terus ka Imam Zainul Abidin aya sejarah-sejarahna di kitab Thariqah, maka dikitabkeun di Jawa kitab khusus tidak diperjualbelikan khusus ahli Thariqah, ngaranna kitab Gegebengan, bahasa Jawa terjemahan di bahasa Arab. Gegebengan eta adalah kitab anu ngajelaskeun tentang tekad. Maksud tekad menghadapi sakaratul maut. Ente neangan kitabna di mana moal aya kecuali di guru-guru Thariqah anu mursyid bari di Habib Lutfi. Ente ka ditu coba bebeja ka Habib Lutfi, saya habis ngadirin haul di Cilongok, kemudian ada kitab namanya kitab Gegebengan, katanya di Habib, saya pengen lihat, gua tempeleng lu pangkat apa lu? Itu bisa sembarangan. Eta kitab eta mau bahasana ge bahasa Jawa, namun dicaritakeun segala rupa aya di dieu. Iyalah kitab Wali Songo terakhir Sunan Kalijaga turun sampai saat ini. Di Banten aya hiji, di sahaja kieu moal dibejakeun rahasia. Di Jawa aya hiji, 2 kitab di Banten hiji. Eta kene cuman dijieun 2 kitab Gegebengan. Ente mah boga lain Gegebengan, gegebegan.